Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillah tawakkalna 'alallah, bismillah ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah, la yasifus su'a illallah. Bismillah ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila adati nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwai mu'alifil kutubil ladzina ta'lamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila ruwai masyaikhina wa masyaikhina khususan. Nas'aluka Allahumma an ta'afana bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwai jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdalus salati wa taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa qulubil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul basri. Ari eta bab mertelakeun jembar fir rizki dina rizki. Juz 2 halaman genep mun sami halamanana. An Anas bin Malikin katampi ti Anas bin Malik radhiya muga mikarido saha Allahu Allah anhu ti itu Anas qala ngadau Anas sami'tu ngadangu kami Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu barina ngucap Rasul kana lapad man sarrahu man ari sajalma sarro eta anu ngabungahkeun huka man naon ayyub sato yen dijembarkeun lahu pikeun itu si man naon fi rizkihi rizkina man. Fa'ilna tina jar majrur wa qabilun min darbin aw mimas dari aw hati jarin binia batin hari aw yunsa'a atawa yen diakhirkeun lahu pikeun man naon fi atharihi dina sesa umur man fal yasil tahpek nyambungkeun man rahimahu kana babarayaan man
Bab mertelakeun urusan dijembarkeun rizki. Ya kalana rizki jadi jembar sebab-sebabna seueur. Di antawis nama secara umum amal soleh we matak ngejembarkeun rizki. Wabil khusus silaturahmi. Sawur Rasul ti Anas bin Malik sajalma anu mikahayang atau nu ngabungahkeun ka manehna dijembarkeun rizki diakhirkeun sesa umur maka sambungkeun babarayaan. Maksud Ayub satolahu fi rizkihi teh makna basti di dinya dijembarkeun teh al barokah fihi diberkahan. Rizkina barokah lamun dina umur hasilna kakuatan dina jasad. Aya putnut nomor hiji aya ayun salahu ayu akhara diakhirkeun gitu fi athari fal yasil rahimahu aya angka 2 fal yasil pek nyamukkeun man rahimahu kana babarayaan man kulladzi rahmin kasakur nu ngabogaan baraya muhrimin nu mahram itu zirahmin awil warisi atau ahli waris awil qaribi atau kerabat. Wa qad takunu jeung terkadang bukti silaturahim bil mali eta tetep ku harta wabil khidmati jeung ku ngaladen wabil ziyarati jeung ku berkunjung. Jadi sambungkeun babarayaan ka sakur baraya naha eta baraya nu sifatna muhrim masih kene mahram atau ahli waris atau kerabat baraya walaupun lain mahram sambungkeun babarayaan. Cara nyambungkeunana bisa ku harta ngirim kurang barang bere ku ngaladen tanaga atau sekadar biziarah gitu ya ngadon ngopi gitu. Silaturahim. Wastaskala jeung narima muskil non hada ieu hadis fi hadisin akhar din hadis sejen lapad kutiba rizquhu wa ahluhu fi batni ummihi. Kutiba dituliskeun non rizquhu rizkina jalma wa ahluhu jeung keluarga jalma fi batni ummihi dina beuteung indung jalma. Wal jawabu jeung ari jawabanna anna ma'nal basti eta saesna makna jembar fi rizkihi dina rizkina jalma eta al barokah fihi dina rizki. Idisila sedekatun. Lantaran ari silaturahim sedekatun eta sedekah. Wa ari sedekah turabbi eta numbuhkeun sedekah al mala kan harta wa tazidu jeung nambahan sedekah fi dina mal payanmu maka tumbuh mal biha kusabab silah atau kusabab sedekah wa fil umri jeung takdirna annama nal basti fi rizqihi wa fil umri jeung saesuna makna jembar dina umur usulul kuwah eta hasilna kekuatan fil jasadi dina jasad oyabko atau tumatap non sanauhu pangalem jalma al jamilu nu ginding alal asina dina pirang-pirang letah pakannahu maka kaya jama lam yamut eta teu maot jalma. Oke wabi anau sanya kelakuan ya juzu eta menang non ayuk taba yang dituliskan jalma pibatni ummihi dina beuteung indung jalma in wasala rahimahu in wasala lamun nyambungkeun jalma rahimahu kana babarayan jalma
warizquhu ya juzu ayuk taba fi batni in wasala rahimahu kumanya. Warizku jeung ari rizki jalma wa ahlu jeung keluarga jalma kada eta saanu wa ilam yasil jeung lamun teu nyambungkeun jalma pakada maka saanu gitu. Kieu maksudna ieu hadis teh muskil sabab dina hadis sejen mah jalma teh rizkina keluargana geus dicatatkeun na beuteung indung. Nalika orang umur 4 bulan atau 120 hari itu kan Allah itu marentah malaikat niup ruh tuluy nyatat ke naon umurna gitu kan bikat birizkihi wa ajalihi rizkina ajalna mungkin keluargana sabaraha kawin ka saha dicatat panidinya gitu aya dia seolah-olah jadi robah ku ayeuna silaturahim jadi panjang usia jadi serizki jawabanna kieu makna jembar rizki maksudna mah barokah jadi di sini mah anggeus kitu keur harita dicatetkeun urang keur 120 hari itu ya dina Lauh Mahfuz ditiron ku malaikat catetkeun sakitu rizkina mah ku silaturahim jadi barokah saeutik ge mahi aing barokah teh berkan ngarekahan gitu. Eta ngaranna naon? Berkah gitu. Kapan ari silaturahim teh sedekah? Masukna sedekah. Tadi ge pan geuning kamar dijelaskeun dina bajuri bahwa mana silaturahim teh al ihsan ilal aqrib bima yumkin. Gawe hade ka kerabat ku perkara anu kongang. Cek tadi bisa waqad takunu bil mali ku hartanya. Barang bere berarti sedekah bisa diwabil khidmah ku ngaladen tanaga bisa oge ku berkunjung tahrek ku harta ku tanaga ku berkunjung itu kan sedekah sedangkan sedekah teh matak ngalegaan matak numbuhkeun kana harta geuning aya dina Quran surat naon geuningan surat naon bahwa Allah teh surat Al-Baqarah bahwa Allah teh bakal naon bakal ngahapus tina ladang riba bakal numbuhkeun tina ladang sedekah yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat dina Al-Baqarah 207 genep yamhaqu ngurangan sallallahu Allah riba kana riba mun urang boga rezeki tina riba bakal kurang gitu. Wa yurbi nambahan Allah as-shadaqat karena pirang-pirang sedekah. Tah ku ayana silaturahim kapan kalebet sedekah sedangkan ku ayana sedekah turbil mala wa tazidu fihi. Ku ayana sedekah itu matak numbuhkeun harta nambahkeun harta nu akhirna hartana payanmu bisa tumbuh. Eta makna panjang umur kumaha? Eta mah husulul kuat fil jasad. Timbulna kekuatan dina awak urang teu loba geringan di antarana kitu. Atawa maksud panjang umur teh tumatep pamuji nu alus ka jama dina beberapa lisan kayak teu maot. Jadi namana tetap harum walaupun sudah meninggal kayak teu maot jadi panjang umur gitu. Sok seorang tokoh seorang ulama disebut unggal poe seolah-olah ciga teu maot padahal geus maot panjang umur berarti teh. Kitu maksudnya. Oke bisa deh gambaran bahwa jalma teh ieu mah asli ditambahan teh asli tambahan umurna tambahan rezekina bisa deh ngamanana wenang dituliskeun dina biteung inungna bahwa jalma teh in wasala rahimahu lamun nyambungkeun silaturahim maka warizquhu wa ahlu kadza rezekina sakitu keluargana sakitu gitu kan
Tapi lamun teh amat teu nyambungkeun babarayaan maka bakal sakitu. Bisa wae dina Lauh Mahfuz teh ketika urang dikandung 120 hari teh takdir teh mualaq dicantelkeun. Jaed 50 lamun teu silaturahim. Gitu kan? Mun teu silaturahim 50. Pamajikanana hiji mun teu silaturahim. Tapi bisa deui lamun silaturahim pamajikanana 2 gitu kan. Umurna jadi 60, kan bisa bae gitu. Anu robah mah menurut pandangan malaikat. Cek malaikat gini robah. Padahal henteu ieu dina ilmuna Allah mah. Da dina Lauh Mahfuz mah hanya robah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Yamhullah ma yasha, bisa wae kalau dihapus takdir dina Lauh Mahfuz sakersana. Wa yuthbitu bisa wae kalau diangerkeun. Wa indahu ummul kitab, sandingan Allah ya ummul kitab nya Lauh Mahfuz. Ngan dina ilmu Allah mah teu robah eta. Tapi da kaharti ku urang ge masalah eta teh. Ku silaturahim jadi loba non relasi ban gitu. Loba kenalan. So. Moal pareumeun obor, ecen boga kenalan di sakola aya, di pesantren aya gitu, di mana aya. Hiji mangsa rek usaha-usaha naon ya, bisa ban ka babaturan. Kumaha curhat. Oh, nya saya teh butuh barang anu sok ente pasok misalnya. Bisa wae pan aya loba kenalan. Moal poek teuing ngirup teh asa nyorangan gitu. Aya sok. Loba kenalan we. Insyaallah bisnis teh lancar. Kaharti ku logika oge gitu. Gitu kaharti ku loba silaturahim loba kenalan. Rezeki jadi loba ngalegaan kaharti. Gitu. Dan padahal ari urusan rezeki teh sabenerna perkara anu memang nu dialap-mangpat kurang rezeki mah sabenerna. Warizku indal qaumi ma bihin tufi wakilala bal ma mulik wa matubi. Rizki teh menurut ahli sunnah wal jamaah itu ma bihin tufi perkara nu dialap manfaat. Itu adalah rizki. Cek sakawal mah rizki teh nu dipimilih. Ngan kaliru eta mah. Rizki milik ari rizki mah nu dialap manfaat. Jalma saalit milikna loba rizkina. Aya jalma naon loba milikna saeutik rizkina. Mun kudu milih mending loba rizki saeutik milih. Loba ayeuna jalma teu boga kebon, teu boga sawah, dahar teu pernah eureun. Usum ramutan ngadahar ramutan, usum kadu ngadahar kadu, usum jengkol ngadahar jengkol. Saeutik milikna loba rizkina. Aya deui jalma teh sagala aya. Sawah hektaran, wayahna dahar ge kudu digram. Aya ban gitu, dahar kudu digram, kudu 3 senok misalnya gitu kan. Sawi loba boga panyakit ngadahar sangu teh berbahaya misalnya gitu kan. Oh, rek ngopi hese boga penyakit gula, segala ulah aja sok. Padahal segala aya. Ripuh kasih saya tamanya, kasih nya hartana bakal dihisab, dinikmati ente, coba. Aya kalana urang teu bogana naon tapi ya dina waktuna mah aku jeung batur. Mentak ngadoa ka Allah teh sing loba rezeki sabenerna mah. Allahumma rzuqna rizqan katsiran. Henteu kieu, Allahumma malikna milkan katsiran. Henteu kitu ngadoa teh. Ya Allah pasian rezeki nu seueur nu halal barokah. Untuk ngadoa milik, bae milikna mah. Nu batur oge, tapi rezeki urang. Oh, anu boga perusahaan bosna boga 100 bos. Teu pernah numpak bos ya teh mah. Tapi urang teu boga bos numpaknya walaupun mayar gitu kan. Berarti kan milik batur rezeki urang. Oh, lamun aya jama Pak Ustad lebaran aya nu ngirim samping, nu ngirim pakaian, nu batur eta teh. Tapi rezeki Pak Ustad. Petani nu melakna pare ngadahar Pak Ustad oge. Usum ramutan peuteuy. Ngadahar teu melak oge. Entak, ya Allah abdi hoyong beunghar, hoyong sawah lega. Hoyong naon
rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri 4 misalnya gitu, ngaduan. Tapi da ku Gusti teh moal dipasihan nyawi os Gusti kariweuh-riweuh. Yang penting abdi mah gaduh parena we. Bisa numpak mobil gitu. Pemajikannya juga alhamdulillah. Cenah moal dipasihan paren ge wios Gusti da kudu ngagiling waliweuh. Pasihan ya abdi mah beasna. Hah? Beas teu kudu boga pare asal boga beas. Moal beas ge cenah ku Gusti. Wios asal sanguna we abdi. Moal sangut asal waragna we abdi mah asal wareg we. Teu butuh beas, yang penting wareg. Cuk mah teh ya Allah abdi yang bojo opat. Moal dipasihan wios hiji we. Moal hiji ge wios Gusti abdi. Asal baseuh we unggal wengi. Moal baseuh wios Gusti da olok sampo. Asa ngimpen we abdi wios garing oge. Kan kitu mareunana. Ngadua teh tanu terbaik gitu. Sing seueur rezeki kembae loba milik oge gitu. Ayo loba milik mah bener bisa merek ka batur gitu. Kan lamun kudu milih mah mending keneh loba rezeki saeutik milih. Sabab loba milik saeutik rezeki loba karingrang gitu. Loba karingrang. Tah jadi rezeki itu adalah mak bihin tupi'a, perkara anu dialap mangfaat. Lain sabatas anu ngaliwat kana tikoro hungkul. Lamun disebut rezeki ngaliwat kana tikoro hungkul berarti identik rezeki teh jeung makanan minuman. Padahal pakaian oge bisa jadi rezeki. Pakaian oge bisa jadi rezeki milik batur dibikeun ka urang tuh, milik batur rezeki urang. Nu dialap mangfaat walaupun teu ngaliwat kana tikoro. Anu ngaliwat kana tikoro mah berarti identik jeung makanan minuman. Ulah kaliru. Jadi ari rezeki mah anu ngaliwat kana tikoro, ari milik mah nu teu ngaliwat. Jadi kumaha atuh mun samping baju milik, lamun beas atau cai rezeki salah kaliru. Baju oge rezeki ari bisa dialap mangfaat. Mobil oge rezeki ari bisa dialap mangfaat. Sakur anu dialap mangfaat itu adalah rezeki. Ngan teu cukup kitu urang teh rezekina nu halal deh. Da bisa we barang batur dirampas ku urang, ceuk urang milik si itu rezeki saya. Rezeki haram eta mah. Ngan saur Imam non Abi Hasan Asyadili kieu, ai rezeki mah da geus ditetepkeun ku Allah, dijamin selama hayat masih dikandung badan. Maka ulah dipikiran lah rezeki mah rieut. Rieut tuh dipikiran gitu kan. Upami keukeuh rezeki nu tos dijamin ku Allah kudu dipikiran, maka pek ku anjeun pikiran. Yen eta rezeki ulah dipikiran gitu. Saur saha? Abi Hasan Asyadili. Lamun keukeuh rezeki nu geus dijamin ku Allah ka anjeun, rek dipikiran. Mun keukeuh rek dipaksakeun rek dipikiran. Sok ku anjeun pikiran. Yen eta rezeki ulah dipikiran. Dan iya mikiran rezeki mah kabotak-botak. Yang penting ini ngajemput rezeki nu penting nama gitu lain. Sapu penting ieu masalah rezeki dipikiran. Lieuh gawe ge datang ieu. Nu penting mah jemput rezekina. Lain kudu diteangan dijemput da rezeki mah geus aya. Dijemput di teangan mah jiga eueuh nya. Ka mana rek nangan rezeki. Jiga nu eueuh wae. Aya eta teh ngan kadang-kadang rezeki teh aya di pasar giridig atuh jemput ku urang teh gitu kan dijemput ngan sok ngabahasakeun urang neangan rezeki padahal ai barang neangan mah kudu eueuh gitu teh rezeki mana aya selama hayat masih dikandung badan mah gitu moal aya asa lagi hirup mah pasti rezeki aya gitu ngan pedas sebab-sebab rezeki teh diantawisna silaturahim sebab rezeki eta aya penyebab terhalangna rezeki loba pisan naon diantawisna dosa itu mun dosa itu penghalang datangna rezeki berarti mun seuseut rezeki loba dosa urang terutama dosana dosa ngabohong ngabohong paling berpengaruh kana naon kana seuseutna rezeki teu aya dina talim ala iwal ti naon ngabohong seuseut rezeki naon seuseut rezeki teh sare bada subuh seuseut rezeki teh seuseut ngawaris kana pakir gitu sare bada subuh tak santri yang bagus ngaji gitu ke subuh teh ulah sare bada subuh pengangguran eta teh matak pakir
Nu tukang usaha pakir harta, nu tukang ngaji pakir ilmu, batur geus ka mana si eta karek hudang kan gitu. Coba santri masuk ngaji subuh berjamaah, dikir, keur dikir ngaji ge ieu ge sami. Keluar bubar duha. Kapan dina hadis ciga haji jeung umroh eta teh. Dina hadis riwayat Tirmidzi gitu, dina Al-Adzkar halaman 70 mun sami halamanana. Man shalla al-fajra fi jamaatin. Man ari sajalma shalla eta nu salat man al-fajra kana salat fajar, salat subuh fi jamaatin dina berjamaah. Sajalma nu salat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada tuluy diuk eta jama. Yazkurullaha ta'ala bari eling ka Allah. Salat subuhna berjamaah calik di masjid eling ka Allah hatta tatlu asyamsu sampai terbit matahari nepi ka duha. Komo dituluykeun teu kaluar-luar ti subuh geus persiapan kitabna ti jam 4 gitu kan. Niat itikaf ti jam 4 salat subuh berjamaah tuluy wiridan teu kaluar deui tah langsung tuluykeun ngaji gitu kan. Teu cukup ka duha tuluy deui ke hanca setengah 7 nepi ka jam 8. Teraskeun deui kumaha deui ka tahu 10. Coba ti isuk ti jam 4 keluar ti masjid ti jam 10. Lumayan teh eta. 5 jam santri mah. Maka dina hadis man shalal fajra fi jamaatin tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asyamsu summa shalla rakaataini tuluy salat 2 rakaat duha. Terakhirna teh keluar teh duha berarti gitu kan. Maka kanat ka ajri hijjatin wa umratin tammatin kanat ka ajri hijjatin wa umratin maka bukti ganjaran teh seperti ibadah haji jeung umroh nu tamatin sempurna. Jadi santri kiai itu bisa ibadah haji jeung umroh unggal poe asal nu tadi salat subuhna berjamaah langsung calik zikir ka Allah keluar terbit matahari waktu duha memeh keluar salat heula 2 rakaat minimal tah mun bisa kitu haji jeung umroh eta hadisna hadis hasan eta statusna kurang itu pikiran kadinya teraskeun babu kasbir rajuli ari eta bab martelakeun kasabna hiji lalaki au amalihi atawa gawe na rajul biadihi kuleungeun rajul. Jilid 2 halaman genep keneh. Anil Miqdam katampi ti Miqdam radhiya mugami karido sallallahu anhu ti Miqdam an Rasulillah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Rasul ma'akala teu pati-pati ngadahar saahadun hiji jalma aman kana dahareun qattu sama sakali khairon kana nu leuwih hade min ayyakula tibatan yen ngadahar ahad min amaliyadihi tina hasil gawe leungeunna ahad wa inna nabiyallah jeung saestuna nabiullah Dauda tegasna Nabi Daud alaihi eta muga tetep ka Nabi Daud assalamu ari kasalametan amin kana eta bukti Nabi Allah Daud yakulu eta tuang Nabiullah Daud min amaliyadihi tina hasil gawe pananganana itu Nabiullah Daud bareb mertelakeun kasab usaha hiji lalaki jeung amalna hasil kerajinan tangan diatapkeun amalihi yadihi diatapkeun kana kasab mah umum rek kuleungeun rek suku gitu kan daya jama naon menghasilkan boga suku teh tukang main bola meureun itu pan usahana ku suku meureun ngegabretan suku batur tah jadi bab bertelakeun kasabna hiji jalma umum eta mah rek kasab ku lewat suara apa lobapan kasab teh meureun jadi kasbi rajul mah umum eta mah kadieuna au amaliyah di khusus tangan kerajinan bab mertelakeun usaha sareng ya kerajinan tangan kecepatan tangan kerajinan tangan kade
Aya jama maling kerajinan tangan. Maling itu. Usaha cenah gitu. Sor Imam Mawardi ari pokokna kasab teh aya 3 hadirin. Hiji az-zaraah. Qalal Mawardi usulul makasib az-zaraah. Pokokna usaha itu nomor kahiji zaraah tani. 2 tijaroh dagang. 3 sonah kerajinan da eta. Pokokna mah nu sejen mah cabang tidinya. Aya berupa tani, aya perdagangan, aya kerajinan. Iku dagang matina hasil tani bisa dijual, hasil kerajinan bisa dijual. Pokokna 3 eta. Mana nu paling utama? Dina Fathul Muin juz 2 mah wa afdalul makasib az-zaraah. Pangutama kasab mah tani. Tani. Nah, make tani pangutamana 2 alasanana. Li annaha aqrabu ila tawakkul. Sanyana dina tani mah lebih dekat kana tawakal tani. Duh, ieu teh nya usum halodo di kudu nyebor sok sieun murah di hargana. Madua ka Allah tawakal. Tuh, ku tani mah tawakal. Beda jeung ku dagang geus apal da, sok dagang ciki. 500 perak tilituna 400 pasti batina teh sabaraha? 100 perak ketingali. Nu tukang gawe karyawan geus apal eta mah gajina sabulan sakitu. Coba nu tani belum tentu pan. Teka bayang gitu kan. Entek gede tawakalna tani mah. Hiji li annaha aqrabu ila tawakkul, 2 wali anal hajat ilaiha aam. Butuhna kana hasil pertanian lebih umum, kabeh ge bararutuh kana hasil tani mah. Rek profesina jadi karyawan, rek pejabat butuh sangu mah. Coba mun jalma di alam dunia nu tani, paraeh. Kajeun teuing naon? Kajeun teuing ya dina bab nu sejen mah canggih gitu. Eueuh sangu, hasil pertanian, paeh jalma. Mata pangutamana naon? Kasab teh tani gitu kan. Alasan 2, hiji tani mendekat kana tawakalna, nu kadua kebutuh manusia didinya lolobana. Ranking kedua naon sumasonaah kerajinan hasil tangan gitu kan, jika dia raja polah gitu kan, kerajinan tangan naon we gitu bisa naon ente. Nu katilu tijaroh gitu, dagang. Geuning kerajinan disebut utama sabab kieu aya keterangan jenanya. Man bata kalan min amalihi bata magfuran. Manari sajal mak bata etan meuting man kalan barina capek. Min amalihi tina ku sabab gawe na si man. Bata tah meuting man magfuron barina anu dihampura. Sajama anu sare peuting pedah capek gawe hasil leungeun tadi teh ti beurang teh. Maka ku capekna teh jadi dihampura dosa. Eta mah dalil yang unggulna profesi kerajinan. Ari nu tani tadi kumaha? Nu tadi alasanana cek logika oge. Ai tani mah hiji leuwih deket kana tawakal, nu kadua naon? Nu kadua kebutuh manusia loba di dinya. Oge aya hadis di sajalma anu naon? Saja teu pati-pati jalma muslim melak kana pepelakan kecuali nu didahar. Kumanehna didahar ku batur, dipaling ku batur, dikurangan ku batur jadi sodako. Tak lamun urang tani teh keun bae aya manuk dahar bae moal saton ieu. Melak buta tanen, aya nu maling ngebutuheun bae meureunna ari jang didahar ulah teh di kilo we dijual mun kitu sodako we teh mah bae. Sok niatna coba kitu. Ari dagang kumaha pedah mayoritas profesi para sahabat dagang kaum muhajirin dagang mun urang ansor tani ngan paling utama tetap naon az-zaraah pertanian nu kadua kerajinan tilu dagang tapi cek jamun cek ulama loba aya nu nyebutkeun pangutamana de usaha mah dagang aya nu nyebatkeun kitu. Karena Fathul Muin mah tani kerajinan dagang teh nomor sekian nomor 3. Ari posisi jalma teh nu hirup di alam dunia ku Allah ditempatkeun teh dina 2 posisi.
aya mutajaridin, aya muktasibin. Naon mutajaridin? Tajarud teu usaha sila gitu. Tapi bisa dahar gitu ngaranna eta mutajaridin. Aya muktasibin, nya usaha kasab rek dibahas di dieu. Dua nana alus nu mana gitu kan? Nya alus dua nana ge kumaha benerna dina posisi. Mun mutajaridina bener, nya alus mutajaridin. Muktasibina bener, nya alus muktasibin. Dua nana ge tujuanna mah yang tepi ka Allah. Untuk sugan lebih baik mutajaridin sebab si eta mah sila wae itikaf wae di masjid gitu kan. Henteu berarti kitu. Pada dohirna we eta mah katingalina ciga nu ibadah terus gitu. Da nu di pasar nu di sawah ge ibadah sami. Jadi teu berarti warna nuduhkeun kana rasa. Biasana lamun beureum warna beureum nuduhkeun kana asak. Rasana manis. Mun hejo nuduhkeun kana atah, rasana haseum pahit, tapi teu kitu. Dari lobi-lobi mah kajenting beureum haseum. Dari anggur mah kajenting hejo aya anggur hejo amis. Henteu berarti zaman nu sila wae cicing di paimaran dekat ka Allah gede ganjaran, henteu berarti kitu. Bisa wae anu deket ka Allah teh zaman di pasar. Da di surga ge aya pasar, tetela berarti aya tukang dagang ge di pasar. Nah, di surga gitu. Ngan lain jang meuli tarasi lain. Jang naon jang tambah kaginingan ibarat salon kecantikan anak. Jadi di surga itu aya pasar seperti sajumat sakali maksudnya mingonan gitu. Maka di surga teh ini ka pasar ngan rek meuli tarasi, rek meuli asin gitu lain. Dari surga mah sagala aya. Tapi maksudna sabada ditinggalkeun teh tah pamajikanana gitunya di gedung di surga teh. Yo meureun ke pasar. Maka pas balik pangin teh cep pemajikan, "Oh, akang teh leuwih kasep. Tambah-tambah gindingna." Ceuk si salakina, "Nyai oge teh sapraku akang ditinggalkeun ka pasar leuwih geulis." Jadi pasarna teh jang tambah-tambah kecantikan ka kasepan. Di pasar di surga aya tukang tani aya. Nah saya bori keneh hiji pamegat widi ka Allah Gusti abdi teh hoyong melak. Ceuk Allah teh nacan disiapkeun di surga pan sagala ge geus aya. Mohon Gusti walakin uhibbu an azro'a. Tapi abdi hobi pepelakan. Pada di dunia nah tukang melak ka sawah asup ka surga si eta ku ka sawahna. Bisa wae. Dua nana ge alus. Rek mutajaridin, rek muktasibin kan urang posisi di mana? Kari nempatkeun eta ditempatkeun ku sinyal ngantosan sinyal ti Allah. Urang ketemu tajaridin muktasibina sok sila saminggu we boga duit teu sok sila saminggu bisa dahar teu sok sila saminggu teu ka mana-mana anak pamajikan careurik teu hayang jajan nyeta rezeki teh aya we tuluyeun berarti eta jalurna nya eta atuh sila sapoe ge teh hayang udud hese tuh ulah sila eta mah indit teh ku inditna teh berarti posisi urang lain dina mutajaridin tes we heula 3 poe saminggu lapar teu teh sabar teu teh mun bisa teu lapar bisa sabar urang posisi mutajaridin lamun urang teu bisa kitu urang kudu muktasibin tes heula posisi tak engke ulah sok hayang pindah tina mutajaridin kana muktasibin tina muktasibin kana mutajaridin ulah sok pindah geus ditempatkeun ku Allah mah di dinya tuluikeun eta ti Allah kudu kitu. Ulah naon ulah sok pipindahan iradatu ka atajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah cek Ibnu Athaillah. Iradatu ka atajrid ngamaksud anjeun hayang jadi mutajaridin ma iqamatillah iyyaka fil asbab padahal Allah geus netepkeun ka anjeun makomna teh makom asbab tukang usaha. Eta teh minas syahwatil khafiyah kasebut syahwat anu samar. Geus puguh ecen teh profesina nya ka pasar biasana ge. Tapi ayeuna mah nyata hayang cicing itikaf di masjid make jubah tasbih badag gitu kan. Da kade minas syahwatil khafiyah tina syahwat nu anu sama. Hayang aya kasebutna eta teh. Hayang disebut teh hubud dunya eta teh gitu.
tukang ka pasar tuluikeun ka pasar, tukang ka sawah tuluikeun ka sawah, ulah sok hayang tuturut muning jiga batur. Batur mah geus tina mucap tajaridin, nya urang dina muktasibin tuluikeun muktasibin. Enak sabalikna. Geus puguh Allah teh nempatkeun ka anjeun teh dina maqam mutajaridin. Sila biasana ya tetep rezeki maya. Maka ulah sok hayang kabita usaha ciga batur, tuluikeun ada dinya. Wa iradatuka al asbab ma iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Ngamaksudna anjeun padahal anjeun maqamna mutajaridin hayang jadi muktasibin. Oh eta inhitatun terjatuh eta tina derajat nu tinggi. Tukang sila tapi enak jadi usaha, oh jatuh itu. Ini tadi mah tukang usaha jadi sila, sahwat itu. Tapi orang rek mutajaridin rek muktasibin ulah soknya nyahuanan sorangan, tergantung sinyal di Allah. Tergantung sinyal di Allah. Ah jadi kiai ngawuruk teu usaha, rezeki nya aya we teu loba oge. Alhamdulillah cek Pak Ustad seueur mah henteu cek paripaosna mah bebecek leutik kacayan budak nu leutik kaadian bebecek leutik kacayan budak nu leutik kaadian gitu naon deui boga motor kabut salju biar butut asal maju lumayan lah sakitu ge tapi da ayeuna mah ngaji teu payu dia teh ngaji teu payu eueuh pemasukan atuh ngasupan ngayakeun pengaosan nu datang nu aya ge santri bubar ulah sila wae eta mah sinyal di Allah eta urang kudu ya usaha ini ke Jakarta ngiridit sugan mentak mun aya ajengan ngiridit gitunya ninggalkeun pasatren teu salah lamun memang santrina teu aya. Itu salah sok jadi image goreng oh bapak eta cenah irit ke Jakarta ngiridit eta pasantren ditinggalkeun. Ada dewa santrian rek nu naon atuh. Oh hurukeun mah rek naon deui. Eta teh sinyal ti Allah yen posisi ulah mutajaridin. Pindah usaha enak. Ngerti teh. Jadi teu salah mun aya ajengan usaha aya ajengan ini tinggalkeun pasantren. Nu salah mah ketika santri aya urukeun aya si eta indit usaha tah eta nu salah nyanyawanan Allah. Gitu mah ngawuruk moal poe dahar teureun udud teureun ngopi teureun sehat segala cukup alhamdulillah teu loba oge gitu nu tadi teh ya gitu kan. Teu aya loba mah tapi ya cukup we ya ulah ditinggalkeun da eta takdir urang ku Allah ditepatkeun di dinya. Mun hayang kabita ciga batur usaha berat inhitatun minal himmatil aliyah terjun bebas. Tina derajat nu tinggi kahanap jatuh orang. Nu tukang usaha kitu deui ulah sok nyahoanan yang pindah profesi. Tukang tani tuluy karena tani atau sok hayang ngilu dagang jiga batur. Urang teh tani teh alhamdulillah sukses teu loba oge nya alhamdulillah we lancar-lancar. Enggeus tuluykeun di dinya. Ulah sok hayang pindah profesi nya nyahoanan ting Allah eta. Kecuali ngantosan sinyal di Allah. Kumaha sinyal di Allah? Nya eta atuh ngamodal deui unggal tani teh ternyata rugi deui modal rugi dia manya kudu tuluykeun konyol eta berarti urang lain di dinya teangan di usaha nu sejen tah eta teh sinyal ti Allah aya salagi tanina lancar-lancar wae mah ulah sok pindah profesi enggeus tuluykeun tukang dagang lancar biasa nya sok aya rugina nya maklum we wajar ngan secara keseluruhannya lancar-lancar we dagang teh usaha urang teh profesi teh dagang berarti ulah sok hayang jadi nanaon deui dagang teh nya ngamodal bangkrut deui ngamodal ditipu batur ulah di dinya sinyal ti Allah kudu pindah tah jadi urang teh diposisikeun rek mutajaridin rek mutasibin tergantung sinyal ti Allah tes heula ku ente ecen mukim cek ecen teh rek abdi mah juga akang we rek sila we misal mau teu bisa kitu cen tes heula ku ente sila teh sabulan aya teu rezeki sabar teu sabar tuluykeun ente gitu ngan lamun teh mata ngutruk kebutuhan loba ulah sok usaha ngerti
Taina rek ngajelaskeun lain makom mutajaridin, rek ngajelaskeun muktasibin nih. Nu normalna nu mayoritas jalma memang dina makom muktasibin. Ieu ti Mikdam Rasul ngadauh kieu. Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amal yadi. Teu aya hiji jalma ngadahar sesuatu nu leuwih hade kecuali hasil kerja tanganna. Oh ieu mah keur ngajelaskeun hadis tentang kaabdolan sonaah kerajinan. Padahal da ceuk ulama yang patul minum paling utama teh naon? Paling utama teh adalah tani, dua ieu sonaah, tilu dagang. Tapi masing-masing aya dalilan. Ieu mah keur ngadalilan kerajinan. Teu aya makanan anu didahar ku seseorang nu leuwih hade kecuali hasil kerja tangan. Nah, sanyana Nabiullah Daud alaihissalam tuang hasil kerja tangan. Tukang naon gitu Nabi Daud? Nabi Daud mah tukang besi. Tukang baju krek. Anjeunna raja, anjeunna nabi, tapi tetap usaha. Usaha naon? Nyeunan baju dijual ka kaumna. Kerajinan teh. Seueur nabi-nabi teh profesina teh. Nabi Daud tukang naon? Tukang baju krek gitu. Kerajinan eta. Nabi Adam tukang naon? Tukang tani Nabi Adam. Naon deui? Nabi Nuh tukang kayu. Nabi Nuh naon deui? Nabi Idris tukang kaput. Sade Nabi Musa tukang angon. Sok kurang rek milih nu mana? Seorang ulama hek bari usaha kecil-kecilannya teu naon teu ngaganggu kana tugas manehna ngurus umat mah teu naon. Aneh eta mah engko ajengan tapi hayo disawahkeun bae. Da al ulama warasatul anbiya lain warasatun Nabi Muhammad. Al ulama warasatul anbiya lain warasatun Nabi Muhammad. Ari para anbiya loba profesina. Kiai anu mah geuningan bari macul. Nyakeun bae warasatun Nabi Adam meureunnan gitu. Nah, ajengan eta boga konveksi bae. Berarti warasatun Nabi Idris. Al ulama warasatun Nabi Idris meureun gitu. Ieu mah boga kerajinan nyeun boboko, nyeun naon nyeun nyiru. Oh, eta mah Nabi Daud ka dituna. Berarti ulama warasatu Nabi Daud eta mah gitu kan. Naon deui sok? Ajengan boga mebel. Bisa nyeun lamari, bisa nyakeun bae warasatu Nabi naon? Nabi Nuh eta gitu. Berarti lamun tukang tani sing loba tawasul ka Nabi Adam beureunan gitu kan. Tukang boboko, tukang nyiru sing loba tawasul ka Nabi Daud beureunan gitu kan. Tukang ngaput, tukang konveksi sing loba tawasul ka Nabi Idris meureunnan kitu. Bebas ya teman, ngadalilan ya. Ngadalilan cacakan Nabi Daud, seorang khalifah, seorang nabi, seorang rasul, bojona 100, usahana tetep nyieun baju krek. Dijualan ka kaum. Makana tidinya tin hasil penjualan eta. Cacakan Nabi gitu kan. Itu ngadalilan eta teh Kanjeng Rasul teh. Ngadalilan Nabi Daud bae makan hasil kerja tangan, jerih payah tangan. Sonaah teh kerajinan keur ngadalilan eta. Intina mah ya ulah nganggur urang teh sing boga keahlian gitu kan. Sabab mun boga keahlian, usaha bisa bermanfaat minimal ka diri, ya maksimal ka batur. Sok jadi tukang dagang, tukang tani minimal manfaat yang diri kan teu ngariweuhkeun batur. Nu kadua bisa lamun sukses bisa membuka lapangan kerja. Tanina sukses pun boga anak buah, dagangna sukses boga anak buah, kapan membuka lapangan kerja eta. Gitu. Oke, urang mun boga pausahaan mah bakal kariksa tina barang penta gitu. Naon bae profesi yang penting boga kalian ulah nganggur gitu kan. An Jabir ibni Abdillah katampi di Jabir bin Abdillah Rodiya mugami karido sallallahu Allah anhu mati Jabir jeung ti Abdillah anna Rasulullah saesuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul kana lapad rahima muga mikaulas rahima teh yahtamidu doa bisa bimana doa muga bisa diwayah tamilul khobar bisa ihtimal karena ngabejakeun rohima geus mika welas.
rohima muga mikawelas doa berarti rohima geus mikawelas berarti khobar berita rohima muga mikawelas sallallahu Allah rajulan kahiji lalaki samhan anu mumurahan rajul idza ba'a di mana ngajual rajul wa idza syara jeung di mana meuli rajul wa idza qada jeung di mana nagih rajul Allah mikaresep ka jalma nu jembaran anu mumurahan profesina naon bae tukang dagang mumurahan tong keukeuh teuing matok harga sok aya nu nawar mah turunkeun pembeli ulah keukeuh naon dina nawar teh gitu kan wah nawar samurahna teu daek ngelehan naik saeutik-eutik acan teu resepeun Allah mah eta teh mun nagih kitu sami teu keukeuh kudu dibayar ayeuna Allah mikawelas ka zaman kitu jadi mun ecen jadi tukang dagang make ilmu eta teh cek ecen teh modalna 50.000 wajar lah batik 60.000 nah wajar sedang lah masih 100.000 itu jadi masalah dari dina dagang mah yang penting usulna silih ridho innamal bai' antarodin bahwa jual beli itu atas dasar silih ridho teu kudu kieu teu aya larangan mun batik 100% kumaha eta mah kumaha ente kapinteranana kumaha ente kapinteran da yang penting silih ridho kan pedah tidak berkemanusiaan ya tuh kudu batik 100% hah 100% mah teh mun 50.000 jadi sabaraha jadi 100 mun gitu nya padahal teh larangan da ya dina agama yang penting nu meuli daekeun teu kudu riweuh dina 50.000 jadi 1 juta gitu jadi masalah teh larangan yang penting silih ridho teu kudu dipatok bahwa ngajual teh batina ulah leuwih ti 10% ah ceuk saha gitu mah beunghar-beunghar gitu kan sedengkeun pan hampir 90% rezeki nu diaulkeun ku Allah teh tina dagang aya nu dagang mah tareh naon tereh beunghar pada jeung tukang kuli gitu we tukang kuli mah tukang dagang awan gitu keur untung untungna besar keur rugi ya bisa beak kakolor-kolor bebas eta yang penting silih ridho tapi urang mun matok harga ulah sok keukeuh sakitu umbung turun terasepeun Allah mah eta teh cek ecen teh 50.000 saeuna dibatikeun 60 wajar we sabaraha mang ecen eta 60 ah tuh tong sakitu nya sok atuh 55 tah kitu tong hese di eta teh geus sakitu mun ulah konyol di 50.000 dijual 50.000 deui ente tanangga ke di mana konyol tapi dah jadi eta jual beliina cek tadi kita ya yang penting ridho daripada cek ecen dibawa deui itu payu ieu capek geus we jual modal leuheung jual modal ya geus jual 40.000 pan teu koren teh meureunna berarti ulah di dinya usaha teh can namun gawe ente kitu-kitu wae mah gitu eta sinyal ti Allah kudu pindah profesi eta mun teu konyol eta nu meuli kitu deui ecen geus nahan dari teh geus nurunkeun sabaraha 50 ieu nawar 40 hayo 40 sok atuh sabaraha atuh nya ka dituna ngelehan kitu teh jadi lamun jadi penjual ulah keukeuh patok teh sakitu ulah kieu sabenerna harga pas ulah harga pas sebenarnya mah hah tapi ketang lamun urang balanya dina harga pas malah katipu unggulnya sabab di harga pas mah gede nyokot batina gitu urang teh beun cek nu boga toko teh para pusing naon hayu nawar sok kararek komo ibu-ibu mameureunna hayu terus bawel gitu kan patok harga pas ame teu loba nawar meh tereh gitu kerasa wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh meureun kitu pan rumusna mah jadi penjual ulah sok keukeuh matok harga ngelehan sok turunkeun jadi pembeli ulah sok keukeuh nawar teh henteu bisa lebih tinggi deui gitu ngelehan di mana nagih ge ulah keukeuh ayeuna teu boga nya bere tempo bere tempo ulah keukeuh we gitu mun teh laporkeun gitu kan sewa para penagih debt kolektor gitu teh ngagebugan jelema ulah lain ajaran Islam gitu pancikna Quran wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun Al-Baqarah 280 wa in kana dzu usratin wa in kana jeung lamun bukti saha dzu usratin nu miskin
fanadhiratun maka ari mayar hutang eta didagokeun ila maisarotin nepi ka bogaeun nepi ka beunghar. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah kalebet lapad kana anu naon eta kana anu tam hobaran eta mana bet teh gini kan kelas apa ya anu gini wadut tamamin mabirob in yaktapi nan bet teh wa man usabgi khobarin laisastupi wadhu tamamin ma'birob in yaktapi wa masiwahu nakisun wa naksupi pati'a wan pati'a laisa zala tah eta jadi aya kelapad kana anu tam lapad kana anu tam anu teu aya khobaran wa in kana du usratin lamun bukti saat du usratin nu boga kamiskinan maksudnya boga hutang miskin maka panadhiratun ari mayar hutang eta ditempokeun nepi ka bogaeun. Tapi wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun mun ku anjeun disodakohkeun lebih baik nempokeun mah mere jatah waktu wajib mun nyodakohkeun mah hukumna sunat palebah dieu tah sunat ngelehkeun wajib teh. Sabab da ari wajib jeung sunat afdol kene wajib bandinganana 70 hiji wajib teh bandingan sunat 70 gitu. Dina hadis tentang kautamaan Ramadan teh dijelaskeun man taqarraba fihi bi khislatin min khisalil khair sajalma nu gawe taqarrub ka Allah dina bulan Ramadan ku hiji tingkah tina kahadean maka kana kaman ada paridhoh fi masiwahu maka eta jama kaya migawe kaparduan dina salianti Ramadan migawe sunat dina bulan puasa maka pahalana siga migawe wajib dina bulan Syawal. Ari migawe wajib kumaha waman ada parido tanpihi kaman ada sab'ina parido itu saja manungieun gawe kaparduan dina Ramadan maka kaya 70 kali lipat kaparduan di luar Ramadan dan dina Ramadan mah sunatnya ciga wajib. Oh atuh sagede-gedena sunat mal bisa ngelehkeun wajib. Tapi aya ieu wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah mun urang boga tagihan si ituna miskin pada geus jatuh tempokeun deui janji tanggal hiji ayeuna tos teu aya non geus jatuh tempo ditagih teu bogaeun ulah sok digebugan sok atuh ke minggu hareup wajib eta. Tapi wa anta saddaqu khairul lakum lam disodakohkeun lebih baik sunat tah didinya alus kene sodako daripada nempokeun ciga maca salam hukumna sunat ngajawab naon wajib alus mana alus ngamimitian sabab cek Rasul teu meunang jama muslim nyengker dulurna 3 hari teu ditanya biasana akrab teu ditanya tilu poe teu meunang papangih yal taqiani pangi payaridu hada wa yaridu hada sieu ngabalieur situ ngabalieur panghadena ti eta jama nu ngamimitian salam. Oh berarti kan mimiti salam lebih baik daripada ngajawab salam kitu. Teras babuman andoro muksiron eta babuman nari eta bab mertelakeun padilah jalma andoro nu ngadagokeun man muksiron ka jalma nu miskin. Bieu penjelasanna sami wa idak tado eta. An Nabi Hurairah jilid kedua halaman 7. An Nabi Hurairah katampi ti Abi Hurairah nu tadi ge jilid 2 halaman 7 nya. Radiya mugami karido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah anin Nabi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadeuh Nabi kana bukti satajirun tukang dagang yudayinu eta sok ngahutangkeun tajir annasa ka manusia faidaroa maka dimana ningali si tajir muksiron kajalma anu miskin kola tah ngucap tajir lipit yanihi kapelayanna itu si tajir tajawazu kapirang-pirang pelayana itu si tajir tajawazu kudu ngahampura aranjeun kabeh anhu ti itu muksiron la'allallaha buah Allah ayat tajawaza eta yen ngahampura Allah anna ti urang sadaya patajawaza tuluy ngahampura Allah anhu ti itu
tajir. Ieu padilah jama anu ngadagokeun mere tempo ka jama anu miskin. Tukang dagang tara beramal hade seutik oge. Amal hadean ngan manehna naon sok ngahutangkeun batur anu meuli teh nganyuk wios papanggih lunas gitu. Tah paidaro amusiron di mana maneh ningali jalma miskin anu rek nganyuk teh jalma miskin beget miskin mah tingali pan ya. Beget miskin tingali. Maka ka pelayana titip ya. Lamun nu nganyukna nu miskin hampura we bae. Beunghar mah ulah tagih mun miskin hampura sugan we ku Allah urang dihampura. Tak atas dasar eta maka jalma nu jadi tukang dagang padahal amal hadina eueuh kecuali eta dihampura ku Gusti Allah. Jadi urang teh aya jeung jalma muslim lain jeung Yahudi atuh urang teh gitu kan. Sok bere tempo. Jatuh tempo tamahan deui. Saya 3 kali nganyuk gitu tong bere eta mah tuman gitu ngadorakakeun batur. Tapi tetap ka jalma muslim urang kudu aya samhan, kudu aya rada mumurahan, lain jeung Yahudi gitu kan. Babu mari eta bab mertelakeun perkara yumhaku nu dilebur ma al kidba kana ngabohong pilbe. Karena ngabohong filbe dina jual beli. Jilid 2 halaman 12. An Hakim bin Hizam katampi ti Hakim bin Hizam radhiya muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Hakim amin. Qala ngadau Hakim kana lapad qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bai'ani kana lapad al bai'ani. Ari penjual jeung pembeli bil khiyar eta kalawan hak khiyar. Malam ya tafarroko dina salagi can papisah itu bai'ani. Fain sodako maka lamun jujur bai'ani wa bayyana jeung ngajelaskeun kacaca dan itu bai'ani. Buri kata diberkahan salahuma itu bai'ani fi bai'ihima dina jual belina bai'ani. Wa in katama jeung lamun nyumputkeun bai'ani wa kadzaba jeung ngabohong bai'ani muhiqqat tah dilebur naon barokatu bai'ihima barokah tina jual beulina itu si bai'ani. Bab mertelakeun bahwa ngabohong teh maka ngalebur kana barokah dina jual beli. Rek penjual rek pembeli mun aya ngabohong mah matak hilang barokah. Ti Hakim bin Hizam Rasul ngadauh ari penjual jeung pembeli duanana aya hak khiyar. Hak pilih-pilih nuluykeun antara iyah dan tidak. Malam ya taparroko salagi can pisah duanana ti majelis akad. Ngaranna khiyar majelis. Ari deui. Khiyar teh kapan aya 3 hadirin. Aya khiyar majelis, pilih-pilih antara iyah dan tidak ngan di majelis akad. Di dinya keneh. Nu kadua aya khiyar syarat, pilih-pilih antara iyah dan tidak ngajual jadi jeung henteu teh disyaratkeun jatahna 3 poe. Mun khiyar majelis mah jatahna salagi di dinya keneh. Aya khiyar aib, pilih-pilih antara iyah dan tidak peda aya kacacadan. Nah eta mah khiyar aib mah pada harita begitu urang apal cacad harita ku urang pulangkeun. Di dieu mah keur ngajelaskeun khiyar majelis. Penjual dan pembeli ada hak khiyar dina jual beli antara iyah dan tidak aya hak khiyar majelis. Khiyar majelis di mana Kang? Eta kareupna malamnya taparoko salagi can papisah sabab ari nu salagi can papisah mah dina khiyar majelis dah khiyar syaratna 3 hari. Ini ka toko borong kurang keresekan jual beli ijab gobul beres. Di dinya keneh cacapa kana pesak. Aduh ongkos bea atau dompet leungit. Padahal geus ijab gobul urang. Ah moal janten. Teu cios. Bisa ya teh. Salagi di dinya keneh. Ulah aya aturan kieu. Barang yang sudah dibeli jangan dikembalikan. Aturan di mana eta? So aya kitu nya.
barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ararane salagi didinya kene aturan Rasul boleh. Rek pedagang boleh, rek pembeli. Cek pembeli, aduh dompet iya. Oh jangan ongkos beca amal cios. Nya lamun aturan agama mual cios nya tong jadi. Penjual sama us ijab gobul didinya kene. Sore teh bosna nelpon, kadenya barang eta ulah dijual. Ari geus bieu transaksi emang mangpunten. Moal janten dicaal teh. Sabab cek bos eta teh barang titipan, barang pesanan. Ulah naon? Ada geus dibeli pan cek tadi ge ulah dikembalikeun. Teu aya istilah kitu. Salagi aya di dinya boleh. Kecuali naon? Kecuali geus pisah, teu bisa eta geus pisah mah. Kaluar di tokona, teu bisa eta. Entak Ibnu Umar pamit lepat mun meuli hiji barang bagus, barang murah, sok langsung lompat. Bisa hiar majelis gitu. Padahal geus pisah ti masjid akad mah teu bisa naon? Ya teu bisa boleh gitu. Jadi salagi aya di majelis akad moal bisa boleh kecuali kieu. Geus nangtukeun kana lazim urang penjual, cen ente pembeli. Cen bener ya ente rek hiar mah abdi mah demi Allah moal hiar. Kecuali eta mah sama orangnya moal hiar jadi we lulus eta mah teu bisa naon teu bisa hiar geus awalna kitu mah salagi teu dibahas eta aya hiar salagi di dinya kene mun hiar syarat 3 hari meuli barang duh ieu teh hapunten nya ieu teh murang kalih teu dicanak bisa alit teuing ke bade pulangkeun ka dieu nya mangga sabaraha dinten 2 dinten di toko mah eta 2 dinten 3 hari kuduna mah eta aya hiar aeb mah pedah cacad eta mah pada harita begitu urang apal ulah dingkekeun deui nya kecuali urang apalna pas dibuka teh peuting teu kudu peutingna pasti nutup toko isuk eta gitu. Jadi penjual pembeli ada hak hiar salagi malamnya taparoko salagi can pisah ti majelis akad jang hiar naon majelis tidak jang hiar syarat mah 3 hari jang hiar aeb mah pada harita begitu apal pulang. Penjual jeung pembeli pain sodako wabayana lamun penjual pembeli jalujur ngajelaskeun kacacadan kakurangan barang burika lahuma diberkahan duanana. Penjual aya cacat ieu teh punten jadi barang teh panyesaan. Tuh tingali kan cacana lain ditutupan. Barang pangalusna di luhur engke lamun di kilo teh dirau sakaligusun campur tah amal barokah eta. Pembeli sami kudu jujur duitna sobek dia teh duitna sobek kadang-kadang pembeli nu licik mah gitu ngadaguan penjualna balangah gitu kan duitna sobek kudu kieu punten itu abdi bade meser artos sampantara kieu payu mah sebutkeun oh cenah eta mah Kang teu payu nyayana jujur oh cenah eta ieu sengan sok we atuh rapat heula duh teu aya lem ku remeh daerah ku ciduh teh ciduh kurehak jelaskeun kade ada urang ge Kang nya tapi urang ti batur itu tukang cilok pamulangannya mun apal gitu balikeun deui ka tukang cilok eta bisi kasebut mayukeun duit palsu kerusum-usum main rek lebaran kadang beredar uang palsunya ulah kieu da urang ge katipu maka urang ge beulikeun ka batur tadi mah gelo teh si itu mah eno jeung maneh gelo teh meureunnan gitu kan tadi mah tukang tipu teh saurang eno mah jeung ente jika jama keluar ti masjid di langit sendal gitu kan jika gitu da pedah ngamakeun khotib teh wasiat kana takwa ambil yang baik tinggalkan yang buruk gitu kan make sendal capit balik make karpil kade salah maksud eta atuh nu boga karpil teh lieur ya pas kitu teh anu nyokot da mung rugi urang detar ge boga naon tadi ge boga sendal anu aya we atuh jadi tungtung mah sama teh terlalu sendal saurang nu dosana mah jadi mapai kabeh gelo kabeh eta mah geus cukup urang nyeker sabab urang mun nyokot bakal batu bakal nyeker kitu ulah kieu da urang oge ku batur katipu lain nu nipu goreng teh goreng anjeun nu nipu jadi goreng sama sakelas
keun we aduh palsu ieu euy sobekeun aduh ieu mah geuningan duitna moal payu sobekeun barokah ge digantian ku Allah rata-rata nu teu jujur teh nu dibahas teh ulah penjual logo pembeli ge sok loba teu jujur utamana uangna anu geus risak anu geus sobek tilu teh geuningan gitu kan geus solasina geus tilu coba sok jujur mang abdi bade meser ieu artosna payu keneh coba obrolkeun gitu barokah tah lamun jujur pedagang meureunnan kete ngajual boga duit nu ieu teh bakal barokah pembeli jujur hasil barang barokah dipake wa in katama wa kadzaba mun nyumputkeun kana cacat dina barang atau dina uang wa kadzaba ngabohong maka muhiqat barokatu bai'ihi ma bakal naon dilebur dihapus barokahna sehingga tina hasil penjualan tukang dagang kebluk ibadah teh berarti aya naon tadi dagang teh jujur meuli barang teu bisa dipake ibadah berarti naon eta barokah di dinya barokah teh hese babu akli riba ari eta bab mertelakeun ngadahar riba jadi 2 halaman 8 an Samurah bin Jundub katampi ti Samurah bin Jundub radhiyallahu ngugami karido sallallahu Allah anhu ti Samurah qala ngadaus Samurah kana lapad qala ngadaus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad ra'aitu ngimpi kami al-lailata dina peuting tadi ngimpi rajulaini kadua lalaki ataya anu datang rajulaini ka kami fa akhraja tuluy ngaluarkeun rajulani ni ka kami ila ardin muqaddasatin kana hiji tanah muqaddasatin nu dibersihkeun ardin fantolaqo tuluy indit itu rajulani hatta atayna saengga datang abdi sadaya ala nahrin ka hiji walungan mindamin tina getih fihi anu eta tetep ditu nahrin rajulun ari lalaki qaimun anu nangtung rajul wala wasati nahri sareng eta tetep di tengah-tengah walungan rajulun ari lalaki baina yadaihi anu eta tetep di antara hareupeun rajulun anu deukeut hijaratun ari batu fa aqbala tuluy madep sa ar-rajul lalaki alladzi anu fin nahri nu tetep lagi di walungan fa idza arada maka di mana-mana ngamaksud ar-rajul alladzi fin nahri kali rajul lapan loba salah rujuk ayah ruja kana yen kaluar itu ar-rajul alladzi fin nahri roma tah nenggor sa ar-rajul lalaki ieu mah lalaki anu rajulun qaimun bihajarin ku batu fihi dina cangkemna itu ar-rajul alladzi fin nahri farodda tuluy ngabalikeun itu ar-rajul bihajarin atau rajulun qaimun mangga hu ka itu ar-rajul alladzi fin nahri haitsu kana dina sakira-kira bukti itu ar-rajul alladzi fin nahri paja'ala tuluy tumandang itu ar-rajul alladzi fin nahri kullama jaa dina samangsa-mangsa datang itu ar-rajul alladzi fin nahri liyakhruja karena supaya keluar itu ar-rajul alladzi fin nahri roma tah nenggor itu ar-rajul bihajarin atau kana rajulun qaimun fihi dina cangkemna itu ar-rajul alladzi fin nahri bihajarin ku batu payarji'u tuluy balik ar-rajul alladzi fin nahri kama seperti perkara kana nu bukti ar-rajul alladzi fin nahri pakul tuluy ngucap kami mah eta naon hadzari pakola maka ngucap ahaduhuma salah sahiji dua malaikat kana lapad alladzi ari anu ra'aita nu ningali anjeun hu kaladzi fin nahri barina tetep di walungan akilur riba eta nu ngadahar riba saur Rasul peuting tadi kami ngimpi aya dua lalaki mawa kami ngaluarkeun ka kami menuju tempat nu bersih tuluy we abdi teh tiluan datang ka hiji walungan eta walungan teh
lain cai tapi darah. Keur kitu di eta walungan teh aya 2 jalma, saurang rajulun qaimun, aya jalma nu nangtung di sisi walungan. Ngan nu kadua mah wala wasatin nahri rajulun, nu saurang deui mah aya di tengah-tengah walungan, nu hiji di sisi walungan, nu hiji di tengah-tengah walungan. Bari nu di tengah walungan mah baina yadaihi hijaratun, di hareupeunna teh batu unggul sesa ning orang. Fa aqbala rajul alladzi fi nahri, tuluy madep lalaki nu aya di jero walungan ngojai di tengah rek ka sisi. Maksud rek kaluar rek hanyat. Fa ida arada ayakhruja, di tengah ka sisi rek kaluar ti eta walungan rek hanyat, maka roma arrajul bihajarin pipihi. Lalaki anu aya di sisi walungan nengor eta jalma nu keur ngojai teh dina sungutna, nu akhirna balik deui ka tengah. Tuluy jeung kitu, faja'ala kulama ja'aliyah hujar roma pipi. Rek ka sisi tengori ka tengah deui, ka sisi tengori, tuluy bolak-balik. Cek kami teh ka malaikat, eta teh saha? Cek salah satu malaikat Muhammad, tadi teh nu ku anjeun katempo lalaki nu aya di walungan nu ditengoran we teu bisa nyat, eta teh pemakan riba. Babul halfi ari eta bab mertelakeun sumpah. Jadi 2 halaman 8 an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah. Qala ngadau Abi Hurairah kana lapad sami'atu, ngadangu kami Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu barina ngucap Rasul al halfu ari sumpah anu bohong, manfaqatun eta matak mayukeun lisil ati kana barang, mamhaqatun anu matak ngahapus lil barokah kana barokah. Kitu cenah cek Abu Hurairah kuring ngadangu Rasul ngadauh ari susumpahan nu bohong ketika jadi pedagang itu memang matak payu kana barang mah. Demi Allah asli 100% gitu kan. Nu dagang naon? Nu dagang keramik ciga naon tina gelas tina keramik asli jadi keramik. Ceng-celengan asli pleret dieu mah. Wah di alung-alung, demi Allah make sumpah segala pre teh peupeus bisaan ngomong nanti deui tuhnya bisa teu percaya jero na teh keramik gitu. Bisaan gitu mah ngobrolna di lamun aya jualan naon gelas piring aya nu aslian eta ngan tina salosin teh nu aslina 3 eta teh gitu. Jadi lamun rek meuli teh mah gitu nu di alung-alung meuli nu eta asli eta mah. Pernah ngobrol jeung babaturan gitu ke zaman tukang dagang gitu. Dagang naon biasa we gitu, gelas piring tina keramik. Bener eta teh alung-alung, nya bener asli nya gitu. Nantina salosin teh dicampur ge nama gitu. Eta nu beulina mah kudu nu eta nu di alung-alung asli eta mah. Ngan pinterna gitu tarik-tarik teh pan beulah. Ngobrolna teh bisaan, bisi teu percaya ku lebet gitu, kalebet-lebet keramik asli. Bisaan eta. Tah lamun demi Allah dina dagang memang matak payu ngan barokah hilang. Da masing jujur oge ulah dugi ka urang susumpahan. Masing bener oge. Ieu mah keur mah bohong sumpah gitu kan. Payu barang mah barokah hilang. Cirina hasil penjualan anger we ibadah teh hese. Berarti teu barokah eta teh. Ciri barokah mah usaha naon bae kana ibadah jadi gampang berarti eta barokah. Teu pira anjeun tukang naon tukang nya jualan kangkung, jualan naon we gitu, tapi hasil nanti bisa non salat, getol, aya leuwihna sedekah gitu kan. Bahkan ditabungkeun bisa ibadah haji 5 tahun 10 tahun jeung sawahna dijual. Tah eta teh berarti barokah eta ngaranna barokah eta teh. Jantina kangkung bisa ka haji pan. Engke teh pan bandar kangkung naik haji gitu kan. Ge judulna teh. Barokah eta sok aya gitu kan. Tukang cilok kahaji berarti eta barokah teh dagang cilok. Tukang bandros misalnya kahaji berarti barokah eta teh gitu. Tah barokah teh hese eta teh gitu. Barokah.
jadilah babu tolabil jalis ari eta bab dina mertelakeun nyuprih batur diuk as-solih anu soleh. An Abi Burdata katampi ti Abi Burdah bin Abi Musa an Abi tiramana itu an Burdahnya tiramana itu Burdah berarti Abi Musa Rodia mugami karido sallallahu Allah anhum ti itu Burdah Abi Musa gitu. Qala ngadauh abihi kana lapad qala ngadauh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad masalul jalis ari sifatan batur diuk. Masal mah perumpamaan atau sifatan. As-solihinu soleh jalis wal jalis yisu jeung batur diuk nu goreng kamatali sohibil miski eta saperti sifatan nu ngabogaan misik. Maksudna tukang dagang minyak. Wakiril haddadi jeung songsong tukang panai layak dimu henteu ngaliwat ka anjeun min sahibil miski tinu ngabogaan minyak atau tinu dagang minyak naon imma tashtari bohyen meuli anjeun hi kana misik aw tajida atawa manggihan anjeun rihahu kana angseuna misik. Wakirul hadadi jeung ari songsong tukang panai yahriku eta ngaduruk itu kir badanaka kana awak anjeun aw taubaka atawa kana pakaian anjeun aw tajida atawa manggihan anjeun minhu ti itu kir rihan khabithatan kana ambe anu bau. Nyuprih batur diuk teman dekat anu soleh gitu. Ari batur diuk nu soleh jeung batur diuk anu teu soleh diumpamakeun ku Rasul saperti tukang minyak jeung songsong tukang panai. Mun urang babarengan jeung tukang minyak tah eta teh ibaratna babarengan jeung tukang minyak teh babarengan jeung jalma anu alus nu soleh. Lamun gaulna jeung nu teu soleh diibaratkeun ku Rasul tukang songsong panai atau tukang elas. Lamun urang boga babaturan tukang minyak aya dua kemungkinan. Layak di muka min sahibil miski. Moal ngaliwat ka anjeun tinu ngabogaan minyak, tinu tukang dagang minyak, dua kemungkinan. Hiji, imma tashtarihi. Maksimal meuli. Maksimal. Dua, aw tajida rihahu. Minimal gratis, tapi ngasaan minyakna mah. Sok babarengan tukang minyak. Mang yos teh ngarosan heula? Mangga tuh. Minimal mangga eta seungit minimal. Maksimal meuli. Tapi lamun babarengan jeung tukang songsong panai, tukang panai. Anu tukang panai kayak disongsongan gitu kan, ame bersih, ame naon, ame ruhakna badag gitu kan. Jika tukang sate gini emang, tapi teu dikipasan ini mah. Teu ku hihideun aku kipas kan gitu. Moal lepas mun babarengan jeung tukang panai, dua kemungkinan eta. Maksimal kaduruk badan atawa baju. Minimal bau hapek atau jauh-jauh kan tukang panai ke tukang udud we rona antara udud babarengan jeung ecen. Nah ada dua kemungkinan. Hiji kaduruk ron ente minimal samping dinjem ku ecen bolong. Minimal ada tukang udud bisa dipastikan barolong sampingna. Tukang udud lamun salat teu make kolor bahaya, barolong ente jero. Minimal teh bolong di maksimal bolong. Minimal bau ente ron sok ngagantung-gantung di kantor ini. Bau minimal. Nah antara udud ente. Kitu kemungkinanana ge. Bebarengan jeung anu naon? Nu alus kabawa alus, bebarengan jeung nu goreng kabawa goreng. Ngan urang can bisa mah ulah bebarengan jeung nu goreng. Ai daya tahan tubuhna imunna can kuat mah nu cager ulah ngahiji nu gering. Tapi lamun cagerna kuat mah bae jeung nu geuring malah ngaruh. Lamun imunna jeung imanna jalma lemah keneh kabawakeun. Tapi lamun imunna kuat, rona bareng jeung ecen budug, malah ngaruh ron wah imun ente kuat mah. Tapi lamun ente babarian gitu daya tahan tubuhna lemah, tepa, rek batuk, rek hapu, rek naon so. Tak kitu eta ge. Metak
aya ujlah bidayah, aya ujlah nihayah. Ujlah bidayah ya junior keneh itu ngajauhan batur teu wauh jeung batur, tapi niatna ngajauhan batur teh sebenarnya ulah ngahindar tina kagorengan batur. Nah teh bisi batur kabawakeun urang gitu sabab takabur teuing eta teh. Mun urang ngajauhan batur bisi urang tepa ti batur eta teh terlalu takabur eta teh. Maksudna mah hate teh bisi batur katepaan urang gitu. Tapi hese zaman ayeuna mah ujlah eta teh aya ge nihayah. Nihayah mah campur teu babaur ngahiji tapi teu kabawakeun. Ngahiji cuma mewarnai, ulah diwarnai, mengaruhan ulah dipengaruhan. Ngan moal bisa eta teh iman imunna teu kuat mah. Ngaji jeung tukang mabok tadi mereka didawahan, tapi ente iman imunna teu kuat kabawa mabok. Tah jadi mun bisa mah bidayah heula. Lamun geus bisa bidayah kakara nihaya, campur teu babaur. Cek Ibnu Mas'ud wa khalitin nas wa dinaka la taqlimannahu. Khalitin nas sok gaul jeung manusia. Tapi wa dinaka kana agama anjeun la taqlimannahu ulah sok melukai anjeun kana itu agama, ulah sok menista anjeun, ulah sok nyacad anjeun kana agama. Nah hiji jeung batur tapi agama urang ulah jadi runtuh, ulah kabawakeun. Bisa ari kuat. Metak diumpamakeun naon sababna lauk asin nu di pasar pangset, nah ari nu di Pangandaran di laut keneh teu pangset. Ente ka Pangandaran meuli dadakan lauk laut. Kurang uyah. Rasaan. Hayang karasa uyahan deui. Tapi mun anjeun meuli na ti pasar pangset eta teh. Baba dewe kang eta mah nu di pasar mah dibacem, aya nu di laut teh dibacem gitu. Dibacem lagi ku garam sah laut. Tapi kunaon nu di laut geuningan teu kabawakeun sabab hirup. Gaul jeung uyah teh keur hirup. Ari nu di pasar mah gaul jeung uyah geus paeh manehna. Geus paeh mah nya kapengaruhan. Hate urang ge hirup mah kapengaruhan. Tapi lamun hate urang mah paeh nya kapengaruhan. Cek mun bahasa Quran mah naon jeung? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling zaman iman. Alaikum anfusakum, misi aranjeun ngajaga diri pribadi. Sok sing kuat imun jeung iman. Lamun geus kuat la yadurrukum moal ngambadaratkeun ka aranjeun saha man jalma dhalla nu sesat man. Idah tadaitum di mana-mana anjeun geus menang hidayah. Anjeun imana kuat dibere hidayah ku Allah, babarengan jeung jalma kafir moal mata kabawakeun. Babarengan jeung tukang mabok moal kabawakeun. Moal kapengaruhan lamun imanna geus kuat. Kira-kira can kuat malah tong ngahiji jeung jalma anu teu bener. Kaan mujalisil pusuki budak. Beneran? Walatu sohib pasikon patarda. Bet naon itu teh? Ijaz. Nujara maklun nya. Kaan majalisil pusuki budak. Seperti tidak masamuan babarengan duduk jeung jalma pasek budak tebihan. Walatu sohib pasikon patarda. Pasek ulah di barengan ke cilaka. Nuawi na taklima geuningan urang teh perlu komo karek tahap belajar mah gaul teh jeung zaman nu bener-bener. Nu soleh bisa ngajak urang ngaji rajin, ibadah getol gitu kan. Sabab ngaruh babaturan teh ngaruh. Mun urang rek nganilai seseorang tempo jeung saha gaulna. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa inal qarina bil muqarani yaqtadi. Nanti tong nanya ka hiji jalma tapi pek tinggal baturna sabab babaturan tapi enteungeunana pain kana da sarin pajane behu surat
wa in kana dza khairin faqarin hutah tadi lamun hade gewat ku anjeun baturan ngan mun goreng rencang teh babaturan lain rencang sangu lain bisi ngamanana salah lamun hade eta rencang di DPU maka gewat ku anjeun baturan dahar gitu mun goreng eta aurkeun ka balong lain gitu lain atuh wajar we atuh anjeun teh nya wah ieu mah sayur murtad sayur teh keluar tina qaidah mah aduh atuh wajar ye mas santren 150.000 jang sariana mah 150.000 eta jang cai sabaraha 15 pendidikan 15 ku 180 sabulan tayangan pesantren mana sok bener berarti mun 150 sapoeuna 5.000 tolong hitungkeun sok 5.000 2 kali makan 2.500 setengah meuli TO 7.000 euna mah teh eta nawar keneh deui wae can sok enog eta teh saminggu sakali mah coba sok gaya di dieu mah sok dipikir-pikir kadang leuwih aya saminggu sakali can enog gaya aya kadang urang keur numpuk mah tuh nya endogna kadang aya meureun sabulan teh 5 kali 6 kali kan biasana mun saminggu sakali mah gitu di mana sok keureut ceuli hiji ulah donana tapi tungtung ulah donana tungtung mah gitu pilarian lain iklan lain lah kenyataan ya mah ai menuntut hayang tinggi gitu kan nya wajar 150 mah jeung beli TO mah mahi beli TO 7.000 sok 150.000 sabaraha poeun dah sabaraha poeun 7.000 10 poeun nah 10 poeun dah 20 poeun teh puasa so ka dieu masuk pesantren tong mayar meuli TO unggul dah 150 mah sami 10 poeun 20 poeun teh puasa gitu tapi di dieu mah alhamdulillah berarti 2.500 dah dahar teh sanguna gitu kan rencangna nya wajar ya lamun hade eta rencang lain eta rencang sangu lain eta mah rencang babaturan gitu bisi kita kritik banget tuh kali-kali da balanya lagi suku ecen kumaha ecen ya duitna mun can balanya kumaha ente carekan si ecen kuduna hah sugon gitu wah kudu henteu kitu cen balanya benerna gitu kan kumaha ecen eta minta carekan teh ulah nuncap Mang Sahri ya ecen we eta ngan kira-kira balayar sing lancar sakitu ge gitu ini lah jadi 150 nunggak di gitu 1 tahun pan rieut rieut taulah gitu balayar kade sabab bisi teu halal engke ngahalang kana naon belajar jadi hese ada pinter manfaatna hese jadi di dinya rencang teh rencang sangunya rencang naon babaturan sabab pengaruh tina babaturan teh kacida besarna ruhak anu naon anu panas gaul jeung nu panas deui mah awet saminggu we tapi ruhak barang jeung lebu nu tiis arem ded ente patrol tek ditinggalkeun tadi loba ruhak teu kudu di banjur bebaskeun we kana lebu arem tah jalma nu soleh ge bebaskeun we gaulna jeung anu teu soleh parem kasolehanana da kitu samratul ilmil khalis doa teh samroh ningali wallahu a'lam Rabbi anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukallahumma al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.